Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Lain nanyakeun saha anu leuwih zalim lain. Sebabna anu leuwih zalim dia ditanyakeun ge moal aya eueuh hiji jelema anu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tibatan jelema anu nyieun kabohongan ka Gusti Allah, ngabohongkeun ka Gusti Allah majar teh aya pangeran salian ti Allah eta tanu panggede-gedena jelema zalim. Lamun hayang nyaho jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieunna ku Allah tapi nyembahna lain ka Allah pangzalimna. Sakali dia BKD kucilisya jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema nu dijieun ku Allah tapi nyembahna ka bayu ka kayu tapi nyembahna ka batu eta nu pangzalimna. Nyembah ka kayu ka batu bakal geus jelas aya deui nu nyembah ka jabatan eta jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu boga sesembahana jabatan. Nu pangzalim-zalim mah jelema nu boga sesembahanana teh harta. Memeh hudang geus kitung duit. Memeh hudang. Heh, nya nama nyana ye mun keur hees dibere duit dihitung bari peureum. Eta jelema tolol eta. Komo hudang mah. Kan kulator geus hareup. Geus poho ka salat, poho ka zakat, poho ka sagala rupa. Upang zalim-zalim nama jelema nu mangeranan salian Allah. Boga tekad nage urang lamun teu boga ijazah mah teh hese dahar maca 2 kali syahadat ya. Emang ijazah nu mere dahar. Tuh urang lamun teu boga jabatan mah teu kumaha jabatan pake tatanggelan ku manehanana. Jabatan cinta tah pake tatanggelan eta. Mun hayang nyaho ka jelema nu pangzalim-zalimna tah jelema anu diciptakeun ku Allah nyembah lain ka Allah, nyembahna ka patung, nyembahna ka kayu, nyembahna ka batu, nyembahna ka jabatan, nyembahna ka harta, nyembah ka salian ti Allah boga rarasaan bahwa eta teh boga kakuatan. Rarasaan teh harta boga kakuatan, rarasaan teh dunia boga kakuatan, rarasaan teh jabatan boga kakuatan, asa aing sagala rupana boga kekuatan, patung boga kekuatan, harta ka keris. Keris ieu mah mantak dipandian bae gua teu meunang sambarangan ieu mandianna ge. Kudu tanggal 12 bulan Mulud bae jeung dipandian ge kudu make endog 7 rupa endog. Masyaallah karim haju dihuutan saeutik make kembang 7 rupa kembang. Haju mandianna ge ieu mah kudu sareupna. Dah teu meunang sambarang teu meunang kadeuleuan ku sasaha. Jeung kudu sataranjang mandianana ge teu meunang make pakean. Ya Allah ya Rabbi atuh saya jurig hayang kos kitu kumaha atuh. Eta nu kos kitu percaya. Bahkan aya nu percaya ka cincin sagala. Lain sambarangan jadi mah cincin. Ieu pernah dicoba aya awewe ditanya. Aju teu daekeun nembala. Belum tahu dia. Sekali dia nanya, tedek nembalan 3 kali ini sama jauh utama. Ka 3 kali, tedek nembalan kenapa? Diketrokeun jaga. Bener-bener eta mengudag-udag lain laga. Masya Allah, diudag terus sama. Cincin manjur biasa parah jasa. Lalu layak jauh. Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Faman azlamu. Mal aya jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah. Pajar teh aya pangeran salian ti Allah. Padahal mah pangeran teh panu nyieun langit bumi katut eusina. Allah lah. Anu urang ku ari dihirupan ku Allah, sakedeng deui urang di maotan ku Allah.
bakal menghadap ka Gusti Allah kunaon nyin sesembahan salian ti Allah patung kayu batu dunia jabatan cincin segala keris dan lain sebagainya cenah kiai aya tapan para wali mau keris taya kumaha lain neangan kerisna datang sorangan henteu percaya ka keris sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat emang hayang Kangjeng Nabi henteu diberi tongkat sebagai tanda kewalian Kangjeng Nabi Musa sebagai tanda kerasulan sebab di dieulah engke bakal timbul wahyu-wahyu Allah kumaha sakahayang ti Allah apa percaya kana tongkat henteu ka Allah jadi urang kuari lamun boga keris pasti masalah ngan gosok di pandian kalau di pandian atuh keris di pandian aya numpukan teu mandi teu kira-kira Masya Allah tak ulah geus bagus banget ulah geus bagus banget ulah kos kitu kos aing tapa cenah teh waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teu datang keneh bae sugan aya batu atuh nu ragag jaeuh heran aing padahal geus 40 penting juga aya batu atuh bebeja ka urang tek ragag gitu batu buade gitu langsung ka huluna habak padahal napa anu kos kitu tapak mah lain kos kitu tapak mah ye nu tadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat eta hasil tapa tangan nu tadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk kitu keur tapa ngaranna bari ngawudukeun tadi saya teh tah hasil tapa na teh haju hayang berjamaah eta tapa nu hebat anu tadina urang teu hayang sedekah barang mantes tapa daek sedekah nu tadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu eta hasil tapa ngaranna terus ka belah dieuna cenah bejana Kangjeng Nabi maluhur teuing meureun nyarita Kangjeng Nabi mah para wali we atuh ieu teu penting teh mentang mata nya nama tarasare tafakur ibadah ka Gusti aing nurutan nurutan teu penting teh salat atau maca sholawat teh eta hasil ngaji aya hasil nu kos ieu mah lain keur mondok mah tawadu barang jadi kiai takabur itu bisa ditanya ku masyarakat tadi nama aja keur susah mah nyana teh tawadu barang boga mobil kacana ge nutupnya hideung di kacana Masya Allah karim jadi berubah barang jadi kiai teh tadi nama keur can norekat mah ieu teh jelema teh tawadu barang norekat kuari teh jadi takabur kok jadi kos kitu sih tadina keur can norekat mah ieu teh bagus jelema teh tapi kuarina aing liwat teh dek nanya ye ahli Allah ye ye sia mun hayang nyawa kawali ge aing ye cek masyarakat kok jadi tolol kieu tuh jadi berubah urang kata ieu hese kuduna makan hai torekat mah ulah nyaritakeun bisa hiberna ulah nyaritakeun nyaho ka alam gaibna ulah nyaritakeun soal kos kituna berubah jadi hebat ibadahna berubah jadi bager tiis eta kan mun aya di lembur kehadiran manehanana tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli Allah tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudang jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu tama tinggal dicirikeun kitu bae eta mah aya di lembur teh bah zikirna ge moal diwadenge ka mana-mana la ilaha illallah woi ieu mah guru tarekat maneh dirantai ieu kan cenah zikir atuh zikirna sia bae heulana ulah ngajakan batur ieu tah tatangga aing jadi huntu goblok lainnya naon zikir mah zikir bae kudu kitu ja abuya kurang kumaha luhurna ja teu kadengekeun aya fitnah ja aba ucu dicaringin kurang kumaha luhurna ja teu ngade aya fitnah tuh ja kiai anu di Garut ajigan imam ja biasa bae
kunaon kuari ahli torekat jadi fitnah ku gandengan ku zikir. Eta tangga nu kieu bae ngomongna. Masalah malam Jumat baca nyilip kiai. Ngono zikir buaneng. Atuh milu bae kana teu hayang aing. Jelemana ge jakos kitu cenah. Di atuh mamang meureun nu salah. Nyana nu salah. Geus bae mangga cara mun ke malam Jumat zikir teh mangga golok je pana jure kieu atuh. Fitnah ngaranna eta. Lalaunan bae sih zikir ulah suka denge ku batur. Matak naon lalaunan? Kan kita tangga teh kaget. Itu si naon teh haharewosan gitunya. Minimal kan nyana nempo di jandela. Jadi ai gandeng mah kan greget batur. Ai kitu mah haharewosan kan aing penasaran naon nu diwirid sih kan gitu kan. Nyana ke nurutan di imah. Tanyakan ku pamajikan, "Kak, eta naon?" "Jaki kituan." Tetep baik lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah.